Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka ieu nu jadi salah sahiji sabab pangna si Rawun boga rasa nyaah ka Gumilar. Iceus nurutna teh geus saperti ka Aki Sidik we dununganana. Dugi kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana pikeun Aki Sidik katut nini usi mah ngarasa atoh we nu aya. Gumilar ayeuna geus teu disaha-saha deui. Dina mika nyaahna teh geus saperti ka anak sorangan. Moal teu kieu nyaahna lamun geus ngarasa boga anak teh mah. Ku ayana Gumilar ayeuna matak jadi pangregreg oge kana hatena. Puguh saumur-umur di imah teh ngan hirup paduduaan teu sanak teu kadang. Turug-turug jeung tatangga patarenggang. Rajeun aya batur ngan ukur sato. Sakumaha iceusna, sakumaha ngartina oge puguh teu bisa dibawa ngadongeng. Kuminengna Gumilar dibawa ngadongeng, dibawa ngobrol ku Aki Sidik. Obrolanana nu aya paedahna tangtuna oge. Boh ngebrehkeun kumaha carana manusa hirup kumbuh. Boh nerangkeun kumaha kawajibanana hirup manusa di dunya. Nu aya patula patarina jeung amal ma'ruf nahi mungkar. Nu memang diparentahkeun ku pangeran. Gumilar beuki betaheun we ayana di Aki Sidik teh. Lantaran karasa mangpaatna. Manehna saeutik-eutikeun bisa mulungan ilmu panemu pikeun ngabersihkeun dirina tina saniskara raraga dunya. Ari Aki Sidik teh sanajan manehna teh lain ajengan, tapi pangartina dina perkara agama Islam teh teu beunang dihina basa. Loba pulunganeunana pikeun nu ngarasa butuh ku katerangan-katerangan anu ngeunaan seluk-belukna agama Islam. Nu dina nerangkeunana teh eces jentre matak pikahartieun. Tara cueut kanu hideung, tara ponteng kanu koneng, istuning sahinasna. Teu kapangaruhan ku golongan-golongan. Mun teh mah harita aya golongan-golongan. Tapi sakanyaho pribadina nurutkeun ajaran nu kumanehna katarima dina zaman harita. Aya hiji katerangan nu teu weleh nyolok bae berang peuting salila jadi pikiran Gumilar. Nyaeta dina soal nerangkeun amal ma'ruf nahi mungkar. Antaran pikeun manehna mah asa kacida beratna. Anu memang ieu teh jadi hiji ukuran pikeun nguji kumaha kandel ipisna iman. Geus kaunggel yen Rasulullah kedal sabda,
Yen sing saha anu kabireungeuh aya nu ngalakukeun kajahatan, mangka kudu dicegah sarta dirobah kalawan ngagunakeun kakawasaan nu aya dina leungeun urang pribadi. Tapi lamun teu sanggup kitu, nyegahna teh kudu ku omongan. Teu sanggup keneh, nya nyegah ku hate nu diebrehkeun ku kerteg yen urang sama sakali teu nya tujuan. Tapi kieu teh nyaeta teu nya tujuan ku hate. Tah hal eta teh pang lemah-lemahna iman ka Pangeran. Mangkani kaayaan dikontrakan, sanajan teu unggal poe mineng mah geus tangtu gumilar teh mireungeuh kajahatan-kajahatan nu dilakukeun ku jalma-jalma nu jadi alatanana mah walana kontrak. Komo dina perkara ngalanggar kasusilaan mah geus lain mangrupa rusiah deui, umum geus pada nyaksi. Mun seuk dicegah kalawan ngagunakeun kakuatan atawa ngagunakeun omongan, beu bisa kumahaeun matak ngadatangkeun mamalana kana dirina. Lamun diantep sakadar hate nu teu nya tujuan, di dieu kaukur kumaha ipisna iman manehanana. Ras deui inget kana katerangan sejenna nu dumasar kana ayat-ayat Quran. Lain sakali dua kali Pangeran marentahkeun amal ma'ruf nahi mungkar. Sing saha nu ngantep kana kajahatan ngandung harti urang teh nya tujuan. Sing saha nu nya tujuan kana kajahatan sarua bae jeung nu pipilueun. Lamun ku waktu baheula mah neuleuh nu kitu teh teu matak teuing jadi pikiraneun atawa jadi hate. Tapi ayeuna sanggeusna manehna nampak panggemlengna ti age sidik, jiwana nu satadina molongpong kosong kalawan saeutik ka saeutik mimitina dieusian ku dadasar rasa iman ka Pangeran. Mireungeuh kajahatan-kajahatan nu sasatna napal dina kongkolak panon teh lain deui reaksina pikeun gumilar. Sagala kajahatan nu mangrupa kumaha bae oge wajib dicegah, wajib dibarantas, wajib diancurkeun, sanajan kudu nandonkeun nyawa carek paribasana. Manusa nu gugur dina anggoni ngabela bebeneran, ngabela keadilan kalawan didarsaran ku rameing gawe sepiing pamrih, ngan samata-mata malulu ngaharepkeun karidhoan Pangeran nu Maha Kawasa. Eta pahlawan sajati ngaranna, wajib hukumna meunang gelar syahid. Ieu salilana nu jadi pikiran gumilar. Dabongan manehanana ayeuna ngarti. Ayeuna manehanana nyaho, piraku rek tetep cicing ngamang sabodokeun. Kapan ari elmu teu jeung amalna teh lir damar teu jeung caangna. Pinter ge mubadir, ari teu kaala paedahna ku batur mah. Pinter ngomong ge percuma, ari teu daek tutulung mah. Kanca dangu, sakali mangsa dina poean bayaran kontrak, gumilar milu ka pauhi ka pabrik, rek barang beuli kabutuhan ka pasar kontrak. Bukana pasar teh ngabarengan waktuna bayaran. Atuh teu matak jadi heran lamun di pasar pasasedek pisan ku jalma-jalma nu rek balanja ubuhan kakara nampa duit bayaran. Ladang tanagana nu ngaluarkeun kesang badag kesang lembut bijil tina mata-mata. Disukeun lapur da pasarna oge tutup taya nu dadasar. Ari nu daragangna teh lolobana mah nu ngaradon ti jauhna. Daragangna ka kontrak teh ngan wungkul nempo muru waktuna pagawe bayaran. Sabot maranehna keur kukulintingan mapai-mapai jongkok pakean. Maksudna mah rek neangan kaos sangsang, susuganan manggih nu rada miring-miring hargana.
pedah boga duit pamere ti pauhi. Anagok teh pasangrok jeung Nyi Arum nu harita bareng jeung inung bapana Katut Arman. Boga rasa memang teu boga kagorengan solongkrong we manehna nyampeurkeun. Nuju balanya Pak. Gumilar miheulaan nanya ka Ki Raksa rengkuh naker. Ki Raksa lain ngajawab. Kalah ngabalieur micen beungeut. Nya kitu deui Ma Imol jeung Nyi Arum. Duanana tingkalius. Ngan Arman nu masih keneh tetep nyang hareupan. Ngan kitu budina mah teu gerecek sakumaha biasana. Mun tepung jeung sobat dalit. Kalanya man. Gumilar ayeuna mah nanya ka Arman. Sanajan hatena kacida ngarasa peurihna. Henteu. Jeung sahajan. Arman malik nanya. Jelas. Sora Arman rada kaku. Henteu sabebas saperti sasarina. Tadi mah jeung Aki. Ngantos mulih. Gumilar ngareret ka Nyi Arum. Tapi nu deret mah nonggongan. Ayo man, lain rek neangan hayam kabiri. Ki Raksa ngajakan indit ka alona. Oge bari sindir sampir ka Gumilar nyebut-nyebut hayam kabiri. Sanes hayam kabiri Abah, hayam lamba. Nyi Arum nyikikik bangun semungahina. Atuh bring deui Ki Raksa saanak bojona indit tidinya. Geus teu nolih ka Gumilar anu ngajengjan we nangtung. Bibir handapna ngawet digegel nahan ka peurih hatena nuting seredet lir digerihan ku hinis. Sedangkan tina juru-juru panona ngagarendang buledan-buledan cai herang kurang-kurang nama matak poho di kalalakian. Arman nu harita setengah dibetot ku Nyi Arum. Ngahayukeunana ka Gumilar teh ngan ukur kurindatna panon. Oge lamun seug dititenan. Panon Arman oge aya beus-beus semu baseuh. Hal ieu ku Gumilar mah kabireungeuh. Anu pikeun manehna mah mangrupa hiji pamepes oge. Hatena anu marudah. Balukarna nahan kanyeri jeung kapeurihna teu ngahayab teuing. Lar aya 2 jelema ngaliwat ka hareupeun Gumilar. Sararet oge geus apal yen eta teh si Bani jeung si Kuje. Anak buahna si Gobang nyaeta muridna. Dumadakan barang ngaliwat ka hareupeun tukang cendol. Nah atuh ana sewur teh. Si tukang cendol miceun sesa cendol tina gelas lantaran arek dikumbah. Jeung manehna rek balik beberes heula. Rasa mokaha miceuna teh rada nengah dumeh pasar geus corencang. Atuh teu anta parah deui ari lar si Bani jeung si Kuje ngaliwat. Ori geblok we bukur cendol teh kana sukuna si Kuje. Malah calana pangsina nu hideung teh barodas katapelan ku bukur cendol. Teu beda we ti buruy narangkod dina calana. Ana poloto teh si Kuje mani muncereng boga rasa dihina basa ku tukang cendol. Ngadon naplokan cokor jeung calana pangsina anu dipikameumeut. Nyaeta ku bukur cendol anu namru dina sukuna. Alah. Urang ajar sih Teu gebeleg cedok pisan. Deuleuh ku mata sia ieu. Calana aing. Calana aing sade-hade diseblok ku cendol. Si Kuce ngambek bari nyerenteng. Bukur cendol masih keneh namlog. Aduh, hapunten bae Ujang. Sanes dihaja, teu katingal. Tukang cendol ngarasa reuwas lain di kieuna. Jeung sieun we ongkoh mireungeuh porongosna kawas nu rek ngokos. Hapunten cungur sia deuleu. Geus bosan hirup sia teh. Bari kaplok. Bukur cendol nu masih keneh namlog dina ramo-ramo sukuna teh dikipratkeun kana beungeutna.
atau plok bae ayeuna mah pindah kana beungeut tukang cendol manila mokot. Aduh, ampun we mang teh Ujang, da sanes dihaja. Ceuk tukang cendol bari nungkupan beungeutna. Montong ampun sia. Kituna teh bari cekuk bae beungeutna nu keur ditungkup ku leungeun teh dijejak ku si Kuye. Aduh, yeung. Geblak we tukang cendol nangkarak bengkang, dijengkang tina bangkuna. Kawasna bae si Kuye teh tacan ngarasa puas. Suku cung kedang teh katahan ku bangku. Teu tatapas ini deui, durung we digusur. Sakitu kokowongan teh ampun-ampunan teu dipirosea ieu. Tuman sia, kudu diwarah jelema teh gablek caro mah. Ceuk si Kuye bari ngajengkatkeun sukuna rek ngajejek beungeut tukang cendol anu katemong geus muringis bari peureum bekating ku paur. Tahan. Ngadadak kadenge nu ngagorowok. Oreng Arman nu harita tacan jauh ti dinya ngagorowok bari nyeureudeg nyampeurkeun. Cekap sakitu ge Pak. Teu sae kateterasan, hawatos atuh. Arman nyarita deui ngahulag kanu keur nafsu. Si Kuye malik muncereng kanu anyar datang. Nu ngajadikeun salametna tukang cendol. Beungeutna teu tulus diwajak. Jol we manehna dilepaskeun. Naon sia? Kunyuk raun. Pipilueun kana urusan batur. Bokna ngahampas naker. Malik ayeuna mah ka Arman. Ih, sanes pipilueun Pak. Ieu we hawatos heg parantos kolot. Alah. Ambil pusing teuing sia. Deu anta parah deui. Hiuk we. Si Kuye rek meupeuh cukang irung Arman. Tapi Arman teu sudi lamun kudu irungna busarat basret ngaluarkeun kecap mah. Manehna ukur ngagilek bari ngagiwarkeun paneungeul. Sedang sukuna ngangsrod ka hareup ngajejek indung sukuna. Leungeun katuhuna nu tadi dipake nakis sakilat nilep. Nu saterusna rek ngabadu gado nu jadi lawan. Si Kuye ngarti kana pibahayaeun. Maksudna mah manehna teh rek ngejat ka tukang. Tapi cilaka. Sukuna pageuh teu bisa dikejatkeun. Sedangkeun leungeun katuhuna geus paeh semu doyong ka hareup. Ari leungeun kancana geus teu bisa digerakkeun ukur roroesan. Pikeun ngimbangan awakna lantaran tanaga ayeuna museur dina suku katuhuna nu dijejek ku Arman. Atuh nya kapaksa we, daek teu daek. Si Kuye kudu narima kana nasibna. Jaba gado asa nyengsol ngageduk di hakan siku. Dadana nyelek eungap lantaran ditotog ku ramo kenca Arman. Katambah deui suku lawan nu tadi ngajajak suku atuh manehna. Ayeuna ngecedak kana beuteung. Atuh teu ampun deui. Sakaligus pisan si Kuye ngagubut ragrag kawas nangka asak we teu usik deui. Neuleuh baturna ngan sageprakan pisan teu bisa walakaya deui. Si Bani nyebrut bebela kanu jadi sobat. Hiu. Arman dipepeg ti tukangeunana. Tolontod ti jojolongjong rek ti jongklok. Kawan tu dibongohan. Waktu si Bandi nyusul tepus ku tajongan kana bujur Arman. Arman rikat malik nganoro kaya lieur teuing. Dampal suku si Bani geus ngalayang manten ngahanca gado ayeuna mah. Arman dijengkang tapi panonna mah awas kana suku si Bani anu ngahalang deui rek najong. Sanajan bari kuda-kudana nu tacan bener. Arman geus hasil bisa newak suku musuhna anu saterusna ditotogkeun. Si Bani ngoleang nu saterusna kebut ninggang jajambaran anu pinuh ku cai urut ngubah piring kotor. Maklum nyolontod kagigireun jongko anu dagang sangu jeung angan lodeh. Atuh nya lumayan. Urus si Bani cipruk ku cipangumbahan. Jajambaranana peupeus. Caina bahe tapi hulu si Bani jadi rancucut. Remeh mah pinuh narapel kana buuk maruntangan rimbil.
Kanca dangu sadayana maklum di pasar. Sakedat netra oge geus ngagimbung jelema-jelema pada ngarogrog hayang lalajo. Tapi barang mireungeuh yen nu keur galungan teh konco-konco nasi gobang nu ngarogrog teh buriak we bubar, malah loba anu baralik lantaran sarieun kabarerang. Kitu deui anu dagang oge pada buru-buru kukud baralik. Ari Kiraksa sanak pemajikan bari nyaksian teh teu wudu mani rengha pranjug. Rek turun tangan ngarasa paur lantaran nyaho saha ieu nu keur galungan jeung Arman teh. Red kagumilar anu keur jongjon we nempokeun ti kajauhan. Rasa ceceubna beuki ngandelan pedah kalah ngalalajoanan. Jeung maranehna memang teu hade, tapi jeung Arman mah kapan masih keneh nyobat. Tapi ieu mah jigana teh kawas nu ngamangsa bodokeun pisan. Malah antukna mah haben bade reretan teh kalah kangaleos. Waktu si Bani ngagedebut deui ragrag. Ti jongko Cikopi teu kanyahoan aya nu ngagajleng bari ngabar bedog. Ngayat kana sirah Arman anu keur nonggong. Bareng jeung ngajeritna Nyi Arum, Kiraksa luncat rek bebela kanu jadi alo. Tapi ngadadak bilang deui aya nu luncat ngahulag hareupeunana. Si Gobang kepercayaan tuas kawasa ngajega bari nyakakak seuri. Ulah pipilun raksa. Sing inget Nyi Arum. Nu sakedeung deui oge bakal jadi nyonya besar. Kiraksa ngarego. Geus kacipta alona pasti bakal ngarandapan bobor karahiwan. Sakurang-kurangna oge belah sirah mah kudu dihakan ku bedog mandor kemed anu harita ngagajleng katukangan Arman. Tapi kalawan teu disangka-sangka ngadadak mandor kemed nu sabek-bekeun ngadek teh ngoceak, aduh bedog nama celeng sedang leungeunna kekerepengan tina pigeulangna ngalih bijilan getih keuna pamaledog. Saurang oge taya nu teu kaget. Nya kitu deui Arman anu harita keur peureum pikeun ngarasakeun ngagabresna seseukeut bedog kana tarangna. Manehna harita geus malik, tapi ngan ukur sirahna wungkul ngalieu ka tukang. Badana mah masih keneh nyang hareup ka si Bandi anu keur ngajoprak. Leuwih ngarasa kagetna. Patutur-tutur jeung ngoceakna mandor kemed aya nu ngolebat ka hareupeun si Gobang. Breh tembong bungkil kanana. Hiji jalma nu make baju kulit maung, di calana hideung meles anu neros ka handapna. Rupa beungeutna teu tembong lantaran sirahna diteregos ku kulit maung. Anu tembong teh ngan sapasang panona we buburi lengan matak seber nu nempokeun. Andika. Si Gobang nanya bari gugup jeung unur-unuran. Lantaran nu anyar datang teh muncereng ka manehna. Teu perlu nyaho ngaran dewek, Gobang. Tapi bisi Andika kawaranan. Ngaran kaula sarua jeung baju kaula. Si Belang ngagak-gak, sorana digaremkeun. Gobang, geus mejeuna ayeuna Andika ngeureunnan kalakuan nu salilana ngarugikeun rahayat. Geura iling, geura babalik pikir. Ulah ngadagoan kudu ditindak heula ku kaula. Si Belang nyarita deui pinuh ku ancaman. Setan sia, gampang we sia nya ngacapluk teh. Saha sia teh sabenerna? Si Gobang nu geus eling deui teh tina kakagetna males muncereng bari ngaragap perah Gobangna anu ngagaplek dina cangkengna. Tapi ngadadak si Gobang ngejat ka tukang. Atuh nu sejen nya kitu keneh. Kabeh malundur lantaran kadenge si Belang ngagereng teu beda we ti ngagerengna si Colat. Malah si Kuye jeung si Bandi mah
Ti tadi keneh oge calanana geus gugoyo bontengna bocor. Knalpot disada ngadurudud. Nepi ka si Gobang gegebes. Eukeun mah ambek. Barang ngahegak aya nu asup ka seuseup kabeh. Si horeng pedutna si kuye asup. Si horeng podol nasi kuye asup kabeh matak seueur jeung ngurel. Maju! Si Belang nyentak kalawan bari ngebrehkeun gerakan nu sigana mah rek ngrekeb. Leungeun kencak atuhuna ka hareup dina pasangan maung bayangan. Neuleuh pasangan si Belang teh. Si Gobang lain maju, manehna kalah undur-unduran. Anu tungtung nama balik kanan. Lantaran manehna oge ngarti yen pasangan kitu teh sidik gerakan ulin pamacan atuh barang beng we lumpat sakalumpat lampet ti babaranting. Nya kitu deui batur-baturna pating sarepet naluturkeun. Pangpandeurina teh si kuye eueur mah lompatna sosolontodan turug-turug ngarasa wiwirang dumeh calana pangsi hideungna teh gogoyobodan. Ayeuna mah kabawa jeung bukurna. Red si Belang ka Nyi Arum anu keur molohok. Balik deui ka Arman nu keur ngajengjen teu beda we ti Arca. Palebat. Gajlang. Manehna luncat ka nu bala. Juringkang, cilong. Di luhur tangkal karet, aya monyet keur luncatan. Ti hiji tangkal pindah ka hiji tangkal sejena. Ngajauhan ti wangunan pabrik. Kanca dangu sadayana munculna jelema nu ngaku ngaran si Belang. Teu wudu matak ngaguyurkeun oge. Teu sirikna sakontrak mah geus pada nyaho. Rupa-rupa caritana, rupa-rupa pamanggihna. Malah tungtungna mah ditarambahan. Ceuk sawareh cenah. Sanajan bener badana mangrupa manusa. Tapi buntutna mah ngagebay. Ceuk sawareh cenah si hungna oge mani rangeteng. Kukuna tembong sareukeut. Nu antukna nimbulkeun rupa-rupa sangkaan. Ceuk nu saurang. Buah-buah karuhun ti sancang. Ditempas ku nu sajena deui meureun kajajaden si colat mah. Malah aya nu nyangka pisan. Buah-buah cenah utusan Nyi Roro Kidul. Rek ngamankeun rahayat tina ancaman jeung panandasa jalma-jalma nu jarahat. Si Gobang nu boga rasa yen ku nyebarkeun ieu beja teh matak nimbulkeun turun harkat darajatna. Manehna ketut murid-muridna teu cicingeun. Ngulincer saban bedeng ngayakeun palarangan yen saurang oge teu meunang nyaritakeun perkara ayana si Belang. Nu teu nurut pasti bakal meunang tindakan keras. Babakuna mah bisi ka emper-emper katuan. Beu sakumaha teuing wirangna. Tapi puguh ge beja mah geus narekab. Teu burung tuan kawasa teh nyahoeun. Si Gobang dipanggil ka gedong ditanya sarsilahna. Cenah tembongna jelema nu ngaran si Belang. Mimitina di pasar, malah nyadina waktu si Gobang keriributan. Dasar si Gobang, hiji buaya darat, nutara kapetolan ku akal bulus, bisa pisan nyelenggorkeun anak teh. Kumanehna dia aku memang nya, harita ribut di pasar, jeung jelema nu make baju salur, lain make baju kulit maung.
Lantaran eta jelema teh humayua ngaheureyan Nyi Arum, parawan manis anakna Ki Raksa anu kumanehna geus diancokeun yen Nyi Arum teh haturan Juragan Anom. Tapi cenah harita oge teu kapapanjangan. Jelema anu camplak teh geus dihajar nepi ka maburna. Dodars, goalis Seh Gobang. Putra Ki Raksa teh. Kira-kirana Juragan bakal kersaeun jeung manehna. Tuan kawasan nanya bari marah mai. Perkara si belang mah patre teu disabit-sabit deui. Aduh, Juragan Anom, bae nerkom. Demplon teh Juragan. Tanggal moal matak muciwakeun manah Juragan Anom. Tah, beung abdi tah. Tanona oge. Tembal si Gobang bari cengar-cengir. Untuna kos puteuy asak teh tembong karehwal jeung rada ngaheok. Hagur Gobang teh eta sungut madeh teu kengen caket-caket teuing. Juragan terus ngambung. Eta good. Coba angke wengi candak kumanehnya ka dieu. Juragan paleh ningali. Teh Gobang, teu kenging lepat. Nanti Juragan meresen ageng ka maneh. Beri kalawang we. Si tuan teh ngalungkeun duit kertas salambar nu 5 perak. Minangkana mah persekot meureun. Teu beda ti heulang nyamber anak hayam. Mun sakilat si duit teh geus disakuan. Sarta sanggeusna kaidinan balik. Leos bae manehna mah kaluar ti gedong. Maksudna mah rek gancang badami jeung babaturanana. Lantaran kepeuting bakal ngalakukeun hiji tugas penting. Kanca dangu sadayana. Pating garebligna nu keur lempang. Beunang dipastikeun. Sakurang-kurangna aya 3. Memang teu salah. Tepat pisan mah aya 5. Malibir katukangan bedeng-bedeng. Lalempangna bangun rarusuh naker. Teu nolih kaayaan peuting anu sakitu meredongna. Ulayun, lureun tangkal waru. Pipireun bedeng aya nu gugulayunan. Koleang, celek, nincak taneuh. Kalawan teu ngaluarkeun sora. Kloyong lempang samu ngagegag nyampeurkeun janela bedeng. Heg cekrah-cekroh. Di jero bedeng kadenge aya nu dedeheman. Jempe sajongjongan. Kletrek panto dapur dibuka tulakna. Lol, aya nu bijil. Baju jeung tergosna saules pada belang. Ngan calana hideung meles. Naon raun? Nu kakara bijil teh taya lian gumilar. Nanya ka si Rawun, nu ayeuna geus jadi sobat dalitna nu satia. Si Rawun hemalan bari ngagugujeg calana gumilar, ngajakan indit. Gumilar geus ngarti deui, lantaran tadi oge kadenge nu tinggal rebling. Tang tu, lain jelema baleg. Nu matak si Rawun ngabejaan ge. Sabaraha urang Rawun? Gumilar nanya, neruskeun carita anak. Si Rawun disada 5 kali. 5an? Nya, cukup oge lobana. 6 tieulah. Gumilar nitah ti heula, bari ngulangkeun leungeunna. Si Rawun lempang ngagegag, dituturkeun ku Gumilar minangka panunduh jalan. Reg eureun digigireun bedengna Ki Raksa. Di jero imah kadenge hoghag nu cacarita pacowong-cowong.
Gening ka imah kiraksa. Boa-boa. Ngadadak jajantung na mojek. Di lain-lain oge, kapan eta teh tempatna Nyi Arum dihubungkeun jeung jalma-jalma nu daratang dina lain wayah anu geus tangtu. Teu kudu disangsikeun deui, lain rek maksud hade. Gilisir, gumilar kana sisi bilik, ceulina rapet ngadedengekeun. Ngong di jero aya nu nyarita. Kaula mah Dharma titahan keraksa. Dibikeun teu dibikeun, dibawa mah tangtu. Ceuk kaula mah keur naon make dikoretkeun. Da senang mah tangtu kaasaan ku sadarea. Balik-balikanan lamun teu mikeun, nasib naon tah? Nu ku Andika kabeh bakal kaalaman. Tapi lamun pasrah, lain senang ke kiraksa teh bakal jadi mitoha juragan Anom. Boa-boa bakal diangkat jadi manor besar ke. Cukup Pagobang. Teu kudu manjangkeun carita. Kadengi kiraksa nyentak. Ajen kula tumpur ludes saimah-imah jeung tinimbang. Kudu dihina ku Andika. Hayo, rek kumaha maksud Andika ayeuna? Kolot-kolot teh. Sia mah ngojok-ngojok kana teu bener we. Kajen modar deuleu. Yang tinimbang beunang ku si anjing tuan mah. Jor, kada bejakeun ku sia juring. Nyi Arum pipilueun nyaritana pinuh ku nafsu amarah. Lah, setan sia ngajajagoanan. Tewah kadinya ku ye. Kadenge Pagobang marentah. Teu sudi sasadah. Teu sudi. Nyi Arum magorowok. Jep nu pacental-cental teh eureun. Diganti ku sora dukdek tinggal lebru. Kawasna di jero imah teh keur galungan. Memang teu salah. Pagobang keur patutunggalan jeung kiraksa. Nyi Arum lantaran ngalawan keur dihurup ku si Kuye jeung si Bandi. Sedengkeun Arman nyang hareupan manor Kemed jeung manor Iding. Gumilar nu keur jongjon ngintip teu antaparah deui. Wah jelang we. Manehna luncat nembrag panto. Brai panto gorowok we nyentak ka Pagobang. Gobang. Tetela Andika teh yang ditindak ku kaula. Hayo sang hareupan diri kaula. Lesotkeun eta. Aduh kanca. Cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di Handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.